Selamat datang di channel YouTube Cimuncang 06. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Hampa rasanya ditinggalkan gawe si Acong. Asa jadi galau berat ini teh, ya Allah. Galau berat 5 kilo mah ayo ya teh Allah. Galau. iya mah moal balik nang soranangka geus ngagepluk jelema buduk geus datang deui ieu mah sia. Gimana jelema teh di aing di mana ieu? Kemarana ieu euy? Maraot moal. Tuh bener cek nangka teh ngagepluk aya jelema si eta sia. Mah ningali abi-abi dah. Mah ngomong teh abi-abi mah ningali Pikir eta hayang teh munding. Ke bawah abi mah. Geus saha? Mana jika kadang albino wae dengan kieu? Ieu mah sigana euy. Putus ku kabogohna. Jang. Kunaon maneh? Ini Jang. Torek sia deh. Mana emang semua lila sering dikit paeh ya mah banget sih gedang California tas ya liur jemput lagi di dia bukan jadi paeh setan aing kudu. Yes, si eta tukang parabot eueuh euy terjadi maot aing. Alhamdulillah bantuan doanya pemirsa bete maot saya si aji kitu balik manian manuk lagi saeutik manuk juring urang geus gede. Mandi Jang. Nah kitu sorana manuk nu urang. Alus euy sorana. Iya barasa. Mas Jalu. Si koplo make kak koplok sia. Kunaon jelema teh?
Ih, Saya nu ngomong mandian manukna eueuh. Dasar manuk jurig sia. Bak yang Manuk jurig. Sieun aing. Ngarela jaman itu aing. Datang nu bieu, ieu datang jelema lieu. Aing sararian jelema. Ya Allah. Aing kurungan ini si Acung dan balik Acung itu kan balik nih aing. Aing ceret. Ceret di mana? saya nu ngomong ya teh di mana nya? Yang euy. Elah. Allahu Akbar. Eta ya saha jelema apa hayam? Paingan suarana teh aneh. Ai maneh keur naon di dieu? Keur naon? Ngiuhan ai sugan mah hayam Mang Asep. Lain ieu mah, anu Mang Agus. Mang Agus nya buah-buah anu tadi urang nyemprot manuk jurig urang aya soranana teh manehnya. Nya ah. Mah soranana teh Lain kitu. Terus kumaha? Eta mah atuh suara manuk nu teu peuting. Terus kumaha cik urang tes ku urang. Manuk urang tadi sorana kitu cik ayeuna. Tadi ngeunahun bener tadi tuh sarua jeung itu sarua bener mana lain sok. Kunaon maneh? Maneh mah jiksa urang. Jiksa urang maneh mah. Pura tuh. Hambung aing mah teu koro. Naon ceurik maneh teh? Teu koro aing leungit. Maneh kunaon cicing di dieu kunaon? Ngiung-ngiuhan, gedeung, ngiung-ngiuhan. Maneh yang disangka hayam. ngalamun kedeung ngalamun Kunaon sakedeung ngalamun kunaon? Mikiran naon? biasa. Hah? Awewe. Lain. Teu dibere jajan kumaha? Heeh. Si mana teu gawe. Oh, atuh. Nah, eta sarana mah kitu. Ini batuk eta pegat reti koro euy paes geuning ieu. Nah, gitu sedap. Baik atuh. Betah maneh? Betah. Ini kontrakan teh. Teu ya mahal tuh kontrakan mah di teu eta tah ule. Oh iya. Kontrakan. Ada teu boga duit, can dijan kita boga duit. Kulo naon ieu? Tadi suara naon man? Tadi suara manuk. Lain Manuk nu- jurig. Lain kitu nu abi keur nyebut didinya. Suara naon? Suara naon anu ahih. Lain. Siga pegat corona itu make pae urang. Sia. Oh, heeh si ieu. Suarana maneh hayang apa suarana kumaha? Embung Mung dinaeun sia. karunya bisa pegat corona pae. Hayang pae. Lain. Hayu atuh paehan. Hiu gas. Paehan mah. Paehan. Aing maneh siga nu eueuh sreug. Teu apa maneh? Aing jeger dieu. Aing jadi karena hayam maneh mah lain ngirin jelema. Naon sia maneh? Urang kabarkeun we jeung hayam yuk. Yang albino urang di mana? Anjir ngahina eta mah. Kabarkeun jeung hayam. Jeung naon domba teh? Yang mending urang mah. Untuk kela ya teh. Maneh tadi melong si di dia teh tadi. Deui inget apa? Urang keur nyemprotan manuk, keur ngamadian manuk jurig nu urang. Keur nyemprotan kieu terus disora-sora jong ahih. Si eta mah. Kitu wae sarana teh ya. Manuk urang. Bisaeun. Man, bunga apa tuh man? Bunga apa tuh man? Hah? Bung puyuh? Hah? Bung puyuh? Hah? Manuk jurig bueuh. Pantesan dikatingali atuh. Heeh. Ini waktu mana eta mah? Hayang balik euy. Maneh riweuh deh. Panik di dieu ngiuhan. Bisa balik ah. Nah balik. Tes ieu euy. Hasil ku si ieu. Itu di paehan. Moal urang mah mamehan.
Ini kubur mana apanya? Tak banget yang tetapi aingnya siap. Lain nang muli. Aing penting di Hong Kong 5 genap 7 keluar. Wane masang wane mau jadi beralih profesi kan togel. Lain gitu. Togel mah iya sampingan Oh sampingan. dan motor mah resek. Mana maot mah? Moal. Orang ini jangan narima mau ngomong nanti Cuma, mau benar. jangan bisa mulang tarima ke mama. Oh kamu mah ulang wakat. Tunggu lah. Aja tunggu di luar tuh baiknya.